Iya deh naon teh. Miceun runta di mana wae. Iya, we, kumaha Teh kenging gitu. Urang kudu ngajaga kebersihan. Ulah miceun runta di mana wae nih. Itu teh kenging. kumaha sirik. Aneh sirik. Lamun ieu urang miceun runta di mana wae bisa kabanjiran cimot cimot mah. Mana caina? Apaan ke lamun musim hujan kabanjiran. Ke imot-imot ke bawah paling. Ih, bejaan teh. Atos. Iya kunaon? Kunaon parasea kieu? Itu si Cimot teh. Baong. Cimot mah kunaon ieu? Miceun runta di mana wae. Pan lamun musim hujan kabanjiran. Atuh saur pangandika Gusti ge teu kenging. Miceun runtahna di mana wae? Tuh, Kedahna di mana? di tempat runta. Tah leres di wadah runtahnya eta teh leres pisan. Nah, upami teu aya teh dicandak heula, disakuan heula nya. Tiasa Cimot. Nah, teteh ayeuna bade nyarioskeun pangandika Gusti ieu. Pangandika Gusti ieu teh ngemutan urang supados urang ngajagaan alam dunya ieu. Ayeuna teteh bade nyuhunkeun heula nya. Nyuhunkeun socana ditutup. Beureum. Tutup ah. Ditutup. Iya, Ditutup Cimot, ditutup. Aduh. Tah, aya nu katinggal? Teu abi teu tiasa ningal. Nah. Pamiar. Aduh. Di mana? Tah, ayeuna sok dibuka deui. Teteh Aya tetehnya, nu geulisnya. Atuh. Nah, eta teh kaayaan dunya saacan dunya diciptakeun ku Gusti. Nya, Gusti teh nyiptakeun panon poe heula. Panon poe eta teh jang nyaangan beurang. Gusti oge nyiptakeun bulan jeung bentang. Jang nyaangan peuting leres. Aya oge nu diciptakeun ku Gusti, aya daratan. Aya lautan. Aya oge langit. Oh, manis sae nya nu diciptakeun ku Gusti teh. Sae pisan leres. Aya oge anu diciptakeun ku Gusti. Nya eta manusa. Saha anu terang? Manusa nu mimiti diciptakeun ku Gusti. Aya nu terang? Cuma terang? Barudak di bumi terang? Tarosela nu di bumi. Nya, aya nu terang? Itu aya Yes, aya cahya. Sadai. Oh, nya. Oh, eta aya nu ngawaler. Namina. Namina. Nya, leresnya, pinternya barudaknya nya. Oh, Saha Cimot saha? Nembe teh saurna teh Adam, Adam sareng Hawa. leres pisan. Teteh malepat sanes aki jeung ini. Oh, sanes. Nah, sanes. Da ieu teh caritana teh lila pisan. Saacan Aki jeung Nini diciptakeun ku Gusti. Jadi aya Adam jeung Hawa manusia anu mimiti diciptakeun ku Gusti teh. Tah, ku Gusti Adam jeung Hawa diparentahkeun supados maranehna ngarajaan alam dunya. Mahkotanya kamana nu abi? Mahkota. Kamana tadi? Oh, lain kitu. Ngarajaan teh maksudna supados urang tiasa ngajaga alam dunya ieu. Anu tos sae diciptakeun ku Gusti. Sanes ngangge mahkota. Sanes. Nya ngarajaan maksudna ngajagaan alam dunya ieu. Gitu. Tah, upami tadi Cimot miceun runtahna di mana wae eta teh ngajaga teu? Wah, teu ngajaga. Teu ngajaganya barudak teu ngajaga alam dunya ieu. Atuh kumaha nya carana supaya urang teh tiasa ngajaga alam dunya ieu? Kita miceun runta di mana wae. Leres, aya deui teu? Cimot, aya deui teu carana? Duh, tong nyocai wae. Oh nya. Nah, leres Abi tong. teh sok nyaocai, sok hilap gitu we. Aduh. Dikeran. Aduh kenging teu? Diseuselan ku si Mamah. Eta teh teu kenging oge kunaon teu kenging? Da
cai oge nu diciptakeun ku Gusti. Gusti bade ngemutan urang supaya supados urang bisa ngajaga alam dunia ieu nya. Supados urang tiasa ngalaksanakeun sagala rupi pangandika Gusti. Nah, Cimot jeung Endul tiasa ngajaga alam dunia ieu. Iya, nah atuh kudu dijagi. Emangna urang teh satpam. Nya. Lain kitu maksana urang teh ngungkapkeun rasa syukur urang salaku manusia anu tos sae diciptakeun ku Gusti, urang bade ngajaga alam dunia ieu. Nya? Janten maksudna ngajaga teh sanes dijagaan jiga satpamnya. Laras pisan. Sanes siga satpam. Sanes siga rarajaan tadi. Sanes siga Cimot anu miceun reuntas. Di mana wae? Kita teh mah kitu Nah, urang bade diajarnya Cimotnya. Ngajaganya. Hayu atuh. Urang ayeuna bade nyuhunkeun pitulung ti Gusti. Upami Cimot atawa Endul tiasa ngadoa? Biasa, tapi teu akan ngadoa bade tumaros teteh. Oh, ayo atuh. Kunaon? Saurna Adam jeung Hawa teh di Taman Eden. Oh, Taman nya. Eden teh di mana? Teteh hilap. Taman Eden teh di mana? Di Cimahi? Sanes. Sanes. Taman Eden teh di Di mana? mana? Da, pokona mah teu pisan. Tebih pisan eta teh tempat anu diciptakeun ku Gusti oge. Tempat eta teh anu curcor caina. Tatangkalana ge meuni halus, hejo, leres. Buahna kacida alusna. Sae nya. Nya. Ku Gusti teh Adam jeung Hawa teh ditempatkeun di tempat eta di Taman Eden. Ngajagaan Taman Eden eta. Tapi engke aya hiji perkara ti Gusti. Tapi Kumaha perkarana teh? perkarana tapi teteh bade uih heula. Teteh mah tong wibula tuh Beneran nya, uih heula nya. Teh bade tumaros heula. Hiji deui nya. Di Taman Eden ya bade tumaros gitu. Pan seueur sasatoan. Eta teh Adam jeung Hawa teh henteu dikarekop ku sato nu galak. Ku Cimot kumaha tah? ku singa kitu Endul. Ku singa Nya teu dikarekop teu digegel. upami barudak kumaha tah? Tah nu di bumi. Di bumi Di nya. Adam sareng Hawa nalika di Taman Eden dikarekop teu ku macan, ku singa, ku sato-sato galak. Ku buaya. Cimot mah. Harita teh moal nya. Moal. Malah misobat. Adam jeung Hawa teh sabab harita teh eueuh dosa. Eueuh anu lepat. Jadi sagala rupina teh sae pisan eta teh kumargi Adam jeung Hawa manusia nu diciptakeun supados ngarajaan alam dunia eta nu tadi tos teteh carioskeun ngawasaan leres kitu tah caritana teh ayeuna ngartos caritana Oh ngartos. ai atuh Jadi nu kahiji kekenging miceun runta di mana wae. leres nu kadua Ngajaga kabarsihan. nu katilu Kudu silih mikanya jika Adam jeung Hawa kasasatoan. leres nu kaopat aya teu nu kaopat Anu kaopat, kumaha upami pangandika Gusti nu kaopat gedan tumut ka pangandika Gusti. leres pisan nya urang bade diemotan carita eta nya nya hayu atuh ayeuna Ngadoa. emong ayo ngadoa Nu ngadoa. ku Cimot atau ke Endul? Endul. Ayo Iya atuh. teu ngadoa. Kumaha pandanganna? Urang ngadoa heula. Hatur nuhun Gusti abdi tos terang kanyaah kawasa Gusti ngalangkungan diciptakeunna Adam jeung Hawa ku anjeun diberkahan supados abdi oge tetep biasa ngajaga alam. Hatur nuhun Gusti. Amin. Amin. Ayo atuh urang uih Ayo. bisi ambu. Ayo, ayo.